Eyang Buana Putih sikap jeung caritaan anu tenang harita dijawab Gunang Bule. Mbah Bentar kedah uninga mahnya sawai anu miharep ngapimirit catatan rahasia teh tangtos we kedah tiasa ngungkulan heula diri abdi kitu. Magi upami teu kitu mah pamohalan eta catatan rahasia dipasikeun teu pupuguh. Margi memang kitu katang tuanana anu lumaku sanes. Punten we sanes senang tang. Janten ayeuna mah kantun bade kumaha ieu sikap sareng tindakan Mbah Bentar. Mbah Bentar terus nyarita deui. Dengekeun ku si lain Nang Bule. Dewek lain bae bakal mampu ngungkulan kakuatan ilmu si lain. Tapi si lain bakal dibinasakeun ku dewek Nang Bule. Dewek geus moal mere diampun ka si lain. Anu keukeuh moal mikeun catatan rahasia ka dewek. Nya upami kitu mah abdi ge kangaranana bade aya anu ngabinasa mah tangtos we bakal upaya ngabela diri mah. Margi abdi memang kedah nyaah ka diri kitu Mbah Bentar. Mbah Bentar langsung harita ngawangun pasangan. Neuteuf seukeut ka Nang Bule betus nyarita. Sanajan si lain boga kemampuan ilmu silat tingkat tinggi Nang Bule. Dengekeun sia. Si lain tetep moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu Bentar jagat tu digunakeun ku dewek Nang Bule. Si lain montong ka dohong sabab sakedeung deui si lain bakal ajal binasa mangsa kabeunangan ku panarjang dewek. Nang Bule ngareret ka manggali terus nyarita. Langsung sae Mang ayeuna mundur sok Mang. Nya mundurnya. Margi abdi jelas kedah ngayonan Mbah Bentar Mang. Ieu kayaan memang kedah di lakonan ku abdi Mang. Ya Mang menjadikan mengertos Nang. Hanya saja harus tetap mewaspadaan ya. Harus mewaspadaan. Sebab kekuatan ilmu Mbah Bentar tidak bisa dianggap enteng Nang ya. Hati-hati Nang ya. Selain itu Mbah Bentar sudah membogaan tekad untuk membinasakan lawan Nang. Sekarang Emang memundur ya. Memundur Mang. Geus kitu mah. Manggali terus ngajrelat puru ka lebah Dewi Kayang anu kakarek bisa ngoreal hudang. Terus diuk dibantuan ku si Jawa idaman harita Dewi Kayang terus cengkat nangtung. Sedengkeun Nang Bule neuteuf ka Mbah Bentar betus nyarita. Mbah Bentar. Teu kedah waka mastikeun bakal mampu ngabinasakeun diri abdi. Margi anu kagungan hak nyabut nyawa abdi mah lintang ti anu makawasa mah. Punten ya sanes bade mamatahan ka Mbah Bentar nyamahnya. Mbah Bentar anu ngarasa boga angkeuhan bakal mampu ngabinasakeun lawan harita terus nyarita. Si lain teu kudu mamatahan ka dewek sagarupa Nang Bule. Anu kawasa kana nyawa ilaing memang dewek deuleu. Anu matak ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun kekuatan panarajang anu bakal mampu ngabinasakeun si lain Nang Bule. Tak dasa ilmu Bentar jagat.
Mbah Bentar maju narajang ngagunakeun kekuatan ilmu bentar jagat dina jurus benteng Sagara Bejo atawa Sagara Hejo. Sanajan panarajangna teu ngagunakeun pakarang, tapi da puguh panarajang nu dibarengan ku kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi teu matak aneh mun angin samberan panarajangna nebak kuat kana badan lawan. Nang bule harita ngabendung panarajang lawan, bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan legeun masing-masing harita lumangsung. Nang bule ngagero kaget baritus ngadalig kadorong mundur sababalengkah ka tukang. Sedengkeun Mbah Bentar ngan saukur ngageser setengah lengkah ka tukang. Mbah Bentar ngagentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Nang bulan ngimbangan panarajang nu jadi lawan, malah bisa ngasukeun panarajangna ka nu jadi lawan. Suki brogas. Nang bule ngaranjung kaget sabab panarajangna taya pangaruh naon-naon pikeun lawan. Gese waktu sababaraha detik ti sanggeusna nang bule ngasukeun panarajang ka nu jadi lawan. Harita panarajang balasan leungeun katu Mbah Bentar ngahantem kana dada nang bule. Sat hiuk keberat. Abdi kabenangan deui doh. Nang bule ngagerunahan kanjeri terus ngabangkiung menurut sabawa lengkah ka tukang. Mbah Bentar mancuh dina tangtunganna bari ngumbar caritanana. Kabandungan ku silaing nang bule. Sanajan panarajang silaing tadi kena kana anggota badan dewek, tapi ku dewek teu karasa naon-naon deuleu sia. Panarajang silaing eueuh pangaruhna pikeun dewek nang bule. Eta kaayaan nandakeun kakuatan panarajang silaing teu mampu ngimbangan kana kakuatan jurus benteng Sagara Hejo. Anu matak mun silaing masih kene betah di dunia. Cek deweke leuwih hade gancang bikeun eta ka dewek catatan rahasia teh ya. Ucara kitu mangka dewek geus moal make kudu ngabinasakeun silaing nang bule. Dina sikeut jeung caritaan anu tenang harita nang bule ngajawab. Tarung masih kene lumangsung Mbah Bentar, Bah. Jurus nu digunakeun teh memang hebat, Bah. Tapi abdi bade upaya sakuat tenaga we pikeun ngabela diri Mbah. Kumalgi abdi teh nyaah ka diri Abah. Malgi abdi memang ya kedah nyaah ka diri kitu sanes. Mbah Bentar sagade diri pikeun neruskeun tarungna bari mere ancaman kanu jilawan. Silaing memang belagug nang bule. Ku dewek geus dibere tawaran sarta dibere kasempetan kalaka tetep nolak silaing. Keble sia. Mangga geus moal aya diampun pikeun silaing nang bule. Tadah sia jurus benteng Sagara Hejo. Jorelat Mbah Bentar maju di narajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna jadi leuwih dironjatkeun. Nang bule ngimbangan panarajang nuju lawan. Bantrokan kakuatan tanaga lapisan lumangsung deui. Sauhiuk kedukeus. Nang bule harita geus rek ngasupkeun panarajangna kaburu kapieulaan ku nu jadi lawan. Dua kali panarajang Mbah Bentar ngahantem kana anggota badan nang bule. Ada kewenangan deui abdi aduh.
nabi kabenangan deui badaya podga. Doakeun nabinya. Nang bule ngageronahan ka nyeri saterusna ngabangkeung mundur sabalengkah ka tukang. Sultan Mudi doakeun nabi Sultan. Nada ijeun jeung Sultan mah geunah kana awak. Nang bule gancang ngajaga kaseimbangan. Bangkeung daligdeug raneg. Nang bule terus mancuhkeun di tangtunganan. Sedengkeun Mbah Bentar bari merhatikeun nuju lawan terus gumbar caritanana. Kekuatan daya tahan badan si lain lumayan oge nang bule euy. Lumayan sakitu mah. Mun seglingang kanu sejan mamang sakabeunangan 2 kali ku Panarajang lewet. Geus bisa dipastikeun bakal langsung rubuh dina kaayaan eueuh nyawaan. Tapi dina kekuatan Panarajang anu saterusna bisa dipastikan si lain bakal rubuh dina kaayaan eueuh nyawaan alias modar nang bule. Eta anu bakal karandapan sakedeung deui ku si lain nang bule. Jadi nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan puncakna nyata ilmu pancer tunggal pungkasan. Perubahan kaayaan dirina nang bule lumangsung. Ngadadak buukna anu beureum jejarocong rarancung heuras kawas-kawat. Sorot panon semua anu hurung. Kulitna jadi beureum. Dina karakterna akibuana ireng, sikap jeung caritanana jadi kasar. Ningali perubahan kaayaan dirina nang bule. Harita Mbah Bentar jadi kageteun oge. Salila dirina tarung kakar harita ningali kejadian seperti itu. Tapi Mbah Bentar kakageta teu lila tetep boga angkeuhan bakal unggul. Sedengkeun nang bule musirkeun paneutepna ka nuju lawan ditus nyarita. Panarajang maneh anu ngahantem kana anggota badan aing teu mampu ngarubuhkeun aing geuningan anjir. Kekuatan ilmu bentar jagat dentar jagat rawodol anu digunakeun ku maneh kalah ka kumaha oge moal mampu dipake pikeun ngabinasakeun diri aing mah sabentar. Karep kahayang maneh anu keukeuh hayang ngarebut catatan rahasia anu aya di aing. Eta kalakuan maneh eueuh bedana jeung rampok bega bangsat sabentar. Hayang ngarebut bana batur aloin hakna. Wah, si lain mah sarua koruptor ulung. Nya nepikeun ka nagara hancur kitu sagoblok teu ngarasakeun anjing. Tapi ku aing bakal dibari kasempetan sia. Mun heueuh maneh bakal mampu modalan aing. Gunakeun kekuatan Panarajang anu paling hebat sabentar. Goblok. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan nang bule saperti kitu. Mbah Bentar beuki kahudang amarahna. Harita sagede diri pikeun majuna Rajang bari nyarita ka nu jai lawan. Nang bule. Dewek teuing nang ngarasa kaget ningali perubahan kaayaan diri si lain. Rek ngagunakeun kekuatan ilmu naon wae tetep moal mampu ngimbangan kahebatan kekuatan ilmu bentar jagat deui sia. Hartina dina ieu tarung geus moal bisa dibantah deui. Dewek anu bakal unggul sarta mampu ngabinasakeun si lain tadah sia kekuatan ilmu bentar jagat. Jurelat tulung Mbah Bentar maju dina Rajang. Kekuatan Panarajang dironjatkeun deui.
Nang boleh dina kayaan teu ingkah ti tempatna harita ngapendung panajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan talaga lapisan tingkat tinggi lumangsung deui. Syauhikrukes. Mbah Bentar ngagerok kaget sabab balukar tina eta bantrokan manehna ngadalegdeug kadorong mundur ka tukang dua lengkah. Sedengkeun Nang Bule mundur salengkah. Meh dina waktu nu bareng duanana marancukeun di tangtunganana. Mbah Bentar kerung bari ngomong dina jero hatena. Harap jana. Kakuatan daya pangbendung si Nang Bule nyata di luar dugaan aing. Balukar tina bantrokan kakuatan talaga lapisan aing jadi ngadaligdeug kadorong mundur dua lengkah. Sedangkan si Nang Bule saukur mundur salengkah. Kakuatan tenaga lapisan si Nang Bule jelas itu bisa dianggap enteng ku aing. Tapi aing jadi penasaran asapila ku aing kudu eleh jajaten ku si Nang Bule ku budak kamari sore. Mbah Bentar jadi beki penasaran mahna sagade diri pikeun neruskeun tarungna. Nang Bule nyarita deui kan dilawan mapanas ku caritaan. Mane mah hayang modaran nu jadi lawan. Tapi gablek kamampuan ngan saukur kitu patut Bentar goblok. Kumaha maneh bisa ngapimilit setan rahasia nu aya di aing sia. Males mending kene ngajedog cicing di lemur. Baritani melap-melap sampe jeung ganyol naon sia teh. Geus kudu pipilun kana urusan dunia luar anjir. Pangabegu kitu patut sia teh jadi anelan. Terus maneh montong waka agul boga kakuatan ilmu bentar jagat. Aing dia boga babatuan si Bentar tukang kenang. Waluya nu pake kitu mah. Sabab dina kanyatana mejus anjir bentar jagat teh mejus eta kakuatan ilmu teh Bentar. Mbah Bentar bugue jadi beki bedah amarahna. Muralang ka Nang Bule bari nyarita. Si lain kudu ngarti Nang Bule. Nah aing mati tadi oge ngarti sia teh. Dewek tacal ngagunakeun kakuatan panalajang anu sabenerna. Nah atuh. Kakuatan panalajang anu sabenerna ku dewek ayeuna bakal dibuktikeun. Tah kitu cek aing oge tong diengke-engke so goblok. Kawas lain kolot bae sia teh kudu era we ereh ku aing ha. Tada sia. Zorela culung Mbah Bentar maju di naraja. Nang Bule ngimbangan panarajang nuji lawan. Waktu panarajang lawan datang harita Nang Bule ngabendung panarajang lawan. Gese waktu sababal detik panarajang leungeun katunang Bule mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan. Panarajang nang hantem dada lawan. Bus selusup hiuk gas. Tapi Mbah Bentar ge bisa ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana kekemplong lawan. Sat hiuk gas. Mbah Bentar jeung Nang Bule pada ting dalegdeug mundur ka tukang sababalengka. Saterusna meh dina waktu anu bareng duanana gancang pada marancuhkeun di tangtunganana. Mbah Bentar kerung ngahuleng kageteun sabab panarajang nu dilawan ngabalukarkeun dadana karasa nyeri. Nandakeun kakuatan panarajang Nang Bule mampu nembus kakuatan jurus benteng Sagara Hejo anu teu mempan ku panarajang jeung pakarang lawan. Sedengkeun manggali si Jawara Idaman jeung Dewi Kayang malah Ki Petir anu geus bisa cengkat nangtung
harita geus aya di didireun si Jawara Idaman ngabandungan kana lumangsungna eta tarung. Dewi Kayang ngarelet ka si Jawara Idaman betos nyarita. Mudah-mudahan we nang boleh sing adina kaunggulannya Kang Gali sayang. Eta nu diharapkeun ku abdi mah da. Sabab mun tapikeun ka air jajaten ku anu jilawan geus bisa dipasikeun bahwa nang boleh kitu deui urang tiluan jelas bakal dibinasakeun ku si Mbah Bentar. Eta jalma geus moal mere diampun kanu jilawan Kang Gali sayang. Ai. Hai. Dewi Kayang permata hatiku si manisi si demplu. Tidak usah letih hati sayang ya. Aduh. Akang membogaan keyakinan nang boleh akan mampu dong untuk mengungkulan lawannya. Ya sayang. Sebab akang sudah tahu nang boleh sudah dapat sudah dapat kuasai ilmu panunggalan jati sampurna yang ada dalam catatan rahasia teh sayang manise. Si lempul si sayang. Kita menjadikan harus tetap tenang dong. Nang bule putus rawing akan memenangkan pertarungan ini. Jadi jangan menjadikan selempang hati ya sayang ya. Lagian kan ada akang ya pujaanmu. I love you. Ki petir milu mairan caritaan. Dewe boga pamikiran nu sarua janggali. Nang guru tang tu bakal aya dina kaunggulan. Tapi dewek jadi penasaran oge ya gali. Eta janggali nyaho di mana make jeung nyebutkeun nang guru geus bisa nyangking sapinuhna ilmu paninggal panunggal jati sampurna. Ahai. Si Jawara Idaman sudah kontak batin dengan Nang Bule Ki. Kemudian melalui kontak batin Nang Bule sudah menjelaskan bahwa menumpi dirinya sudah rengse gitu Ki. Dan akan datang menembongkan diri untuk mengayunan Mbah Bentar. Kemudian menjelaskan bahwa ilmu panunggalan jati sampurna yang ada di catatan rahasia sudah dapat dikuasai sepenuhnya. Itu yang menjadikan regretnya hati si Jawara Idaman. Ya sekarang mah kita membandungan lagi lah pertarungan saja ya sampai ke jucungnya begitu. Harita tiluanana musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna tarung. Bari merhatikeun nuju lawan harita Nang Bule nyaita deui di Bandung Seri. Panajang maneh nu ngahantem kana dada aing memang lumayan oge Bentar euy. Tapi tetep we non teh teu mampu ngarubuhkeun aing anjir. Anu mata kekuatan panajang maneh kudu leuwih dironcatkan ceuk aing oge anjir lain poporongos sungkul sia teh. Promosi we bebeakan sia teh. Tapi mana buktina sia? Mun heuh masok maneh hayang modaan aing sing bener-bener sia teh katrukeun pangabegug teh goblok. Mbah Bentar sada di diri pikeun neruskeun tarungna. Mureleng ka Nang Bule betus nyarita. Si lain wani nganggap enteng karena kekuatan dewek sa Nang Bule. Sakumaha hebatna ilmu silat si lain tetep moal bisa menang deuleu sia. Dewek jago kolot anu geus malang melintang di dunya kajawaraan. Anu geus asa ku pangalaman dina mangsana tarung hayunan nu jilawan. Jadi eueuh ti dituna dewek make jeung kudu eleh jajaten ku budak kamari sore kawas si lain Nang Bule. Saora si lain maju dagang sia. Meunggeus. Ari kitu mah aing anu bakal maju nalajang sabentar. Hayah. Jorelat Nang Bule maju narajang.
sedangkan Mbah Bentar ngagibeugeun awakna. Kejadian aneh lumangsung sakujur tangtungan badan Mbah Bentar jadi dipulen ku cahaya hejo. Waktu Panarajang nang boleh datang, harita nang boleh jadi kageteun sabab kekuatan Panarajangna teu bisa laju kenakan anggota badan lawan sabab kehalangan ku cahaya hejo anu ngapulen sakujur tangtungan badan lawan. Samemeh nang bule leungit kagagetna. Harita Mbah Bentar ngasupkeun Panarajang leungeun ka tuhuna ngahantem kana badanna nang bule. Hiuk berdas. Dada aing beunang anjing. Ada. Dada aing beunang anjing. Nang bule ngageronahan kan nyeri bari ngadalig ka dorong mundur sabaleng ka tukang. Tapi nang boleh gancang ngajaga keseimbangan badanna. Dalig raneg nang boleh saterusna mancuhkeun tangtunganana. Sedangkan Mbah Bentar ngumbar ka sukahatena. Dewek boga kayakinan sadang bule goblok. Baka silaing baka rubus ya. Dewek boga kayakinan bakal mampu ngarubukeun silaing nang bule. Sabab kabuktian kekuatan Panarajang silaing teu bisa laju deuleu, teu bisa kena kana anggota badan dewek. Kalaka dewek anu ngasupkeun Panarajang ka silaing. Anu matak silaing kudu ngarti nang bule. Kalah kumaha oge silaing moal mampu ngungkulan ajen pangati dewek sia. Nang bule kalah kanyen serikeun banyarita. Mane montong waka ngarasa suka hate anjir. Kawas bebenit wae sia teh. Tarung acan anggeus. Hartina can bisa dipastikan saha anu bakal menang. Anu jelas aing masih kene mampu pikeun neruskeun ieu tarung. Cahaya hejo anu ngabuleun sakujur tangtungan maneh keur aing mah teu matak jadi kaget sia Bentar. Sabab dina Panarajang saterusna mah Panarajang aing bakal tembus kana anggota badan maneh sia Bentar. Mbah Bentar males taitan dilawan. Yeah. Silaing ulang ngasaukurnya capek bungkus sadang bule. Mun bener Panarajang silaing bisa laju satakeuna kana anggota badan dewek hasok buktikeun ku silaing nang bule. Oke. Nang bule tulis tadi. Ku aing. Ku aing ayeuna caitaan aing bakal dibuktikeun jadi kenyataan sabentar. Aing majuin Narajang ya. Zorela culung harita nang bure maju di Narajang. Sedangkan Mbah Bentar tengah lakukan gerakan naon-naon sabab boga anggapan kekuatan Panarajang lawan moal bisa kena kana anggota badana. Sabab wa mampu nembus kekuatan cahaya hejo anu ngabuleun sakujur badana. Tapi Mbah Bentar jadi kageteun. Waktu datang Panarajang lawan, harita Panarajang nang bule tetela bisa laju nembus kekuatan cahaya hejo anu ngabuleun sakujur tangtungan badan lawan. Eta Panarajang geus sempat dibendung jeung disingkahan. Pilih genti sapasang leungeun nang bule ngahantem kana anggota badan lawan. Satyuki bergeyo. Dadah aing kabodangan Allah.
bentar ngagerok kaget bainahan ka nyeri saterusna ngabangkeung mundur sabalengkah ka tukang. Tapi kekuatan daya tahan badan Mbah Bentar memang hebat. Harita gancang ngajaga kasaimbangan badana saterusna mancuh ke di tangtunganana. Nang bule nyaita deui di Bandung Seri. Kenyataan antu bisa dibantah ku manes ya goblok Bentar. Kabuktian 2 kali kekuatan panajang aing bisa terus laju ngahantem kana anggota badan manes ya. Anu mata cek aing mah eueuh hartina eta kekuatan cahaya hejo anu ngabulan sakojo tangtungan badan maneh teh Bentar. Sabab bisa ditembus ku kekuatan panjang aing. Edan. Aing asa teu percaya. Kekuatan Palajang Sinang Bule bisa tetap laju nembus karena kekuatan cahaya anu ngabuleun sakuju tangtungan badan aing. Padahal mun ningali kana saneatna mah Sinang Bule teh budak lalaki mangkat rumaja. Tapi geus boga kekuatan tanah lapisan anu hebat. Tapi aing masih penasaran ya. Pira aku kudu elih jajaten ku budak kamari sore. Aing era aku si Senep di Katapang. Alah. Doakeun aing Senep. Ningali Mbah Bentar seganu keur ngahulang. Harita nang bule di Barunjung Seri tu saeta deui. Caitan aing geus dibuktikeun jadi kenyataan sia Bentar. Blog. Panajang aing panarajang aing maju kena kana anggota badan maneh. Anu mata geus kudu ngagunakeun kekuatan ilmu anu aneh. Tarung jeung aing mah anjir. Sabab ilmu nu kitu patut mah moal aya hartina digunakeun keur tarung ngalawanan aing mah. Dina kayaan keur kitu harita ngadadak